Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Hiji kana YouTube anu nampilkeun konten-konten seni budaya sareng katambihan sakudak sakedikna ku hiburan sareng informasi. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Oge disehatkeun sakulawargina, dijagi tina wabah Covid-19 nya. Atuh digampilkeun anu diseja atanapi anu nuju diikhtiarkeun. Amin. Hatur nuhun ka para kaum dangu netizen sadayana anu parantos ngarojong ku mangrupi subscribe, ku mangrupi nge-like, ku mangrupi nge-sharekeun linkna, oge nyerat komena. Atuh kanu nembe sumping haturan wilujeng sumping, mugi-mugi ieu konten-kontena katampi. Atuh tong hilap supados aya notifikasi, mangga kanu teu acan subscribe diklik wae seratan subscribe anu aya di palih katuhu handapeun videona. Para wargi kaum dangu, carios anu tipayun dina carios linglung di Pajaratan karya Rudian Sah ieu tos dugi ka nyarioskeun kaayaan kolotna Kurdi anu ditumbalkeun ku Kurdi. Tah, kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun. La 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 la. 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 Payung Bluetooth kaluaran harita tosayogi di tempat duka di mana? Salah atuh akang nyanyi nak kitu geuning. Nyada ieu mah lain lagu eta, lagu iklan payung. Iklan payung. Payung naon? Payung Bluetooth cap agul. Heuleuh. Payung Bluetooth cap agul. Naon eta teh Kang? Eta teh payung anu karek keluar ayeuna. Alus pisan. Mukakeun jeung nutupkeun ana make Bluetooth. Oke. Sudah termasuk MP3 player na. Jadi lamun kuhujanan teh bisa bari nyanyi ngadengekeun lagu kitu. Heuleuh. Aya ku hebat eta payung. Atuh tapi Kang meureunnan engke teh agul ku payung Bluetooth merenya. Is apan zaman teh geus robah ayeuna mah. Geus tibaralik. Baheula mah agul ku payung Bluetooth, ayeuna mah agul si payung Bluetooth. Oh kitu. Aduh hebat atuh. Engke neng ira-ira jajabnya milarian payungna. Nya sok lah hayu. Sebagai nama urang nyanyi deui. Bisi dila teuing iklanna. Nya sok Kang hap. Kipupuh lembur padukuhan sababaraha kali manehna pepeujeuh ka sakabeh warga. Ulah rek gujrud jeung loba carita ka jalma sejen anu misah lembur. Patali jeung kajadian poe harita anu kaalaman ku Mang Suganda katut bieuem. Anu maotna sacara ngadadak dina kaayaan utah getih. Dadana beulah kenca masing-masing pada geuneuh
tapi mungguh aneh henteu katempo aya luka atawa bohak. Alah, mantap ya kopi teh. Eta bu, aneh bapak mah bu. Kejadian poe bieu ngeunaan ku masalah Mang Suganda katut biem. Da barawat nabet secara ngadadak bari babarengan deui. Sarta aya tanda-tanda anu memang kaasup mistis. Cek pupuhu lembur waktu balik ka imahna. Manehna langsung ngajak ngobrol ke pamajikanana lantaran hatena kebek ku rasa keahengan jeung kapanasaran hayang nyaho kana kejadian anu sabenerna. Nah make jeung di pikiran teuing atuh bapana. Matak maot oge meureun geus patokanana kudu maot. Naon make kudu di pikiran sagala bapana. Deueuh nu aneh rarasaan mah. Justru cek bapa mah ieu teh aya nu matak aneh ibuna. Sok we perhatikeun ku ibu. Mang Suganda jeung Biem teh dajag-jag belejag sehat. Teu kabejakeun boga panyakit. Ngan anu matak leuwih aneh deui teh nyaeta maotna bet ku babarengan sareta pada ngarutahkeun getih. Dadada pada geuneuk jeung panonna teh malolotot. Sok, nah penyakit naon atunya anu karanapan ku maranehanana duaan teh ibuna? Da asa mustahil ari aya nu naluh mah. Sabab maranehna teh kawilang laleket salat tur teu boga musuh apanan. Tah, boha-boha, Pak. Boa-boa kumaha maksudna teh ari ibu Nyap, maksud ibu teh boha-boha dugaan bapak bieu teh aya benerna oge, Pak. Mang Suganda jeung Biem teh aya nu neluh. Jeung deui anu ngalakukeunana saha deui ari lain ku anakna si Kurdi. Sabab si Kurdi teh kaayaan kurang hade kapanan jeung kolotna teh. Jadi manehna bisa wae tuluy nekat sarta maehan indung bapakna. Kawuri-wuri eueuh di lembur atuh rek teh curiga kumaha coba. Pamajikan Kipuhu jadi kabawakeun nyarita ngabahas ngeunaan maotna Mang Suganda katut Biem. Malah langsung nuduh ka Kurdi anu neluh keur heueuh teh. Ari si ibu. Ya ari nuduh mah ulah deui bu. Da nuduh ka hiji jalma secara yakin mah ulah. Sebab can aya bukti anu pasti. Nya. Ngan ari curiga mah aya bapak ge. Ngan asa mustahil lamun Kurdi kudu wani ngalakukeun hal seperti kitu kanu jadi kolot nama. Danya hodoraka manehna teh meureunan. Tapi heueuh da ari Kurdinya ka mana nya becek mall datang di budak teh. Moal kitu terus kabur mah manehna teh. Kabur ka tempat anu jauh. Ku ayana kajadian poe harita. Teu wudu sakabeh warga katut pupuh lembur jadi pada tanda tanya. Ngaromong jeung tatangga-tatangga sajena anu pasti bakal tembus ka lembur-lembur sejen eta kajadian teh. Sanajan dipinding-pinding oge tetep bakal nyebar jadi bahan caritaan balarea jadi bukur catur urang lembur. Ari Kurdi para wargi kaum dangu anu jadi bahan caritaan jalma loba teh. Poe ka poe na teh sagala rupa na robah dina kakayaanana, dina kaayaanana, di mimiti pakaianana, caritaan, imah, bandana, sikap jeung materi kahirupanana robah 180 derajat. Akhirna mah ngalaman oge aing hirup jadi jelema beunghar teh euy. Ku jarakan 4 bulan aing geus bisa kabeli imah anu mewah. Ngeunah. Tetela ngeunah pisan aing jadi jelema beunghar teh. Tinggal rarancang aing anu saterusna kudu gancang diwujudkeun ku aing. Rarancang naonnya? Nyaeta
Aing kudu bisa balas dendam kasih Juanti. Bikang anu geus wani nolak cinta aing. Bari jeung kolot na wani kahina ka aing. Jeung deui basa daek kawin ka si Rohman deui tah si Juanti teh. Dasar dagoan sia Juanti oge Rohman. Sakedeung deui ge hirup maraneh bakal sangsara. Sangsara saumur-umur sia. Cek gerentesna hate Kurdi nyaeta anu geus kaancikan ku hawa nafsu, geus poho kana perkara bener jeung salah. Kocapkeun di tempat sejen harita Juanti manehna keur anteng ngobrol jeung salakina nyaeta Rohman. Di jero kamar paduduaan ngobrol mesra pisan da puguh anyar pangantenan kurang leuwih karak 3 bulan jatuk ramina. Rohman harita kadenge nyarita, "Gelis kah? Paknya nya gelis urang teh tereh gaduh turunan ye. Anak pertama hasil tinu hubungan cinta urang anu sah cek agama katut KUA. Mohon AA, Juanti oge sami kalintang bagjana AA. Sabab Juanti bakal gaduh putra ti AA. Anu pasti di ieu bumi bakal langkung haneuteun. Margi di ieu bumi bakal aya buah hate urang duaan. Hasil tina hubungan cinta suci urang duaan AA." Nya gelis. Nya sarta omat kade Juanti ulah bade hilapnya. Yang urang duaan ti payun teh parantos pada satuju. Upami lahirna buah hate urang duaan ka alam dunya moal aya tungtutan cenanya. Cek Rohman bari neuteup antep ka pamajikanana anu ngagoler di luhur dipan, gigireunana anu karasa kadeudeuh. AA mah beti balik. Kedahna oge abdi anu naros kitu ka AA sanes AA anu naros ka abdi. Ari abdi mah tangtos bakal nampi AA. Bade istri, bade pamaget oge moal janten tungtutan. Anu penting mah lahiranana we sing lungsur langsar kitu tah AA. Oh nya. Tapi sami AA oge ketang. Nyikalan teh bebas bade istri pamaget oge asal lungsur langsar we lahiranana kitu tah gelis. Mohon AA. Sok atuh ka dieu. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu jelas patalina jeung masalah rumah tangga. Oge nafkah batin tangtuna oge mangsa peuting eta maranehna jajab kasuka. Tapi mungguhing ari takdir mah sahanu apal atuh. Moal apal kana kajadian naon rupa kahirupan diri manusia bakal kitu kieuna. Nya saha anu bakal nyaho sabab puguh Rusiah pangeran. Tengah peuting keur meujeuh nati brasare, Rohman ngadadak bunclik panona bari awakna ngagibrig nirisan. Terus humarurung bangun aya kanyeri dina sakujur badan. Aduh, Juanti tolong ada Juanti. Panas tiris Juanti. Beteng AA panas. Aduh. Beteng AA panas jeung nyeri Juanti. Aduh. Juanti anu keur sare oge ngadadak hudang lantaran ngadenge salakina anu jol humarurung nahan kanyeri, beri ngadeg-deg nirisan malah dipan oge oyag rekotan. Astagfirullahaladzim, kunaon Ku Juanti awak Rohman terus dicabakan. Gebeg. Juanti ngagebeg reuah sabab awak Rohman teh tetela lumpuh leuleus, teu bisa digerakeun ku Rohman. Bari ku Juanti karasa panas nyebret harita awakna teh. Tapi ku Rohman mah rasana bet ngagibrig tiris muriang jeung rocop asa ditojosan jarum. Urat-urat asa beku hese digerakeun
leungeun jeung suku leuleus lir upama anu ilang tanaga. Juanti jadi terus rawah riwih, ceurik waktu ningali salakina anu ngan beuki ripuh bae ka ayanana. Malah ayeuna mah tuluy koma, pingsan jeung teu aya deui pilihan Juanti. Langsung telepon pikeun ngabejaan kolotna Rohman katut indung manehna yen Rohman keur gering ngadadak. Samemeh datang adzan subuh oge indung bapana Rohman teh meh bareng jeung indungna Juanti daratang ka imahna Juanti. Tur barang datang oge indungna Rohman langsung tumanya ka Juanti bari siga anu ambek. Juanti, kumaha ari didinya ngurus salaki tepet kalah cenah gering kieu Juanti? Di paraba naon atuh salaki maneh atawa anak ibu teh bet bisa kieu Juanti? Bisa teu ngaulaan salaki teu maneh teh? Atawa ngahaja maneh teh memang arek ngabaruang anak ibu cenah paeh? Hah? Bet asa ku kabina-bina teuing masalah teh muruh bul we taya eureuna. Ceuk indungna Rohman sangeunahna dina nyarita teh teu paduli kana hate jeung perasaan batur manehna janji ngabae mangsa cumarita. Tapi samemeh Juanti anu nembalan harita bapana Rohman kadenge geus mihlaan nyarita ditujukeun ka pamajikanana atawa indungna Rohman. Geus lah Bu, urang ayeuna mah teu kudu loba deui carita atawa tatanya anu henteu merenah kadengena ku bapa. Leuwih hade Rohman ayeuna mah urang gancang wae bawa ka rumah sakit. Ngarah urang jadi nyaho penyakit Rohman teh naon? Lain ieu mah kalah nuduh kami nantu salah boga sikep teh ye. Salah kitu teh bisa hayang nyaho mah. Bapana Rohman ngagebes ka pamajikanana sabab teu panuju kana sikep indungna Rohman samodel kitu. Atuh harita indungna Rohman teh katingali jadi rada baeud ka salakina teh. Anu pedah bangun teu panuju kana caritaan manehna harita jeung panona terus mureleng ka Patimah katut Juanti. Anu katingali sirahna pada tarungkul henteu waranieun tanggah jeung cumarita sigana teh. Gancangna carita Rohman geus dibawa ka rumah sakit. Sarta indung bapana Rohman jeung Juanti katut Patimah indungna Juanti kapaksa harita opatanana kudu narungguan di laluar. Teu meunang aya anu arasup ka jero rohangan pameriksaan pasien. Sabab ku dokter teu meunang aya nu arasup ka jero eta rohangan. Mah, Juanti katingali keur neuteup ka indungna bari terus murubutkeun cipanon maseuhan kana dua pipina. Tuluy ngarangkul awak indungna bari sumegruk ceurik ras ku nasib rumah tanggana ayeuna anu terus dihujanan ku cocoba anu kawilang berat. Keur kitu torojol aya dokter kaluar ti jero pameriksaan pasien bari nutupkeun panto eta rohangan satu tas mariksa kana kaayaan pasien di jero eta rohangan. Indungna Rohman geus teu sabar langsung manehna cengkat tinu diukna dina kursi beri rawah riwih manehna langsung tumanya ka eta dokter. Dok, kumaha kaayaan putra ibu ayeuna dok? Panyawatna naon? Cobi enggak jelaskeun ka ibu ayeuna dok. Ngarah ibu henteu terus penasaran ku kaayaan anak ibu ayeuna dok. Dokter rumah sakit gancang harita ngawalon. Samuhun. Tenang we Bu. Margi pasien teh ari nurutkeun secara medis mah memang sehat Bu. Salirana estu sehat aya deui panyawatna naon nya. Janten cadak deui we ka bumi. Teu kedah dirawat di dieu Bu. Langkung sae landongan bae ka obat kampung Bu. Ceuk eta dokter kalawan daria. Tapi menang jawaban ti dokter seperti kitu kabeh kaget. Terus ngaharuleng taya nu cumarita. Sabab teu ngarti meureunaan ku kaayaan Rohman harita. Anu ceuk dokter mah Rohman teh teu boga panyakit anu ripuh. Ari indungna Rohman katingali sapasang panona jadi terus mundelik ka Juanti katut ka Patimah rasa ceceubna beuki ngandelan. Oh, ya.
Nya ayeuna mah kadele atra sia sifat maraneh teh jarahat geuning asli nama. Rek maehan anak aing nya jeung ngincer kaayaan anak aing ku cara ngadudukun. Hah? Abong nyeta sia mah jelema teu gablek jeung teu kapalang kalakuan teh setan. Pokna Indung Rohman teu kireum-kireum jual gantawang we nyarekan ka Fatimah katut ka Juanti di eta jero rumah sakit. Nepikeun ka jalma anu kabeneran aya di dinya oge tuluy rajek narampokeun kana eta kajadian. Fatimah puguh teu ridho meureunnan manehna jeung anakna jo dicarekan lak-lak dasar mah. Kubesan teu puguh bari ditongton ku jalma loba deui. Bet asana teh dijejak hulu pisan harga diri dicacampah kuno jadi besan tuluy-tuluyan. Matak manehna harita terus ngalawan Malik nyarekan ka Indungna Rohman. Nah ari sia teh Siti bahasa teh abong biwir teu diwengku letah tetulangan sia mah. Aing sarajan jelema teu gableknya. Teu hayang aing dihina basa kieu ku sia deuleu. Sok atuh Pak Odang. Warah tah pamajikan teh sing bener. Abdi teu kurang kumaha ngaragangan ka kulawarga Pak Odang teh tapi naha kalah ngahajakeun geuningan. Ngahajakeun ngahina ka kulawarga abdi. Abong nyeta abdi mah kulawarga anu teu boga. Sangeunah urang wae nyarita teh. Yeuh, jeung ingetkeun ye nya. Tong boroning ka pantar jelema. Bet sirem ge ari dijejak-jejak teuing mah geus pasti bakal modar. Ih, sanes modar emak nyoco nya maksudna nyoco heula tuluy pasti bakal modar. Tah, jadi kieu abdi moal tetep cicing ibu. Komo deui ieu abdi pantar jelema tangtu kasabaran teh aya watesna. Nya Pak Odang dangukeun. Dihina-hina teuing mah abdi teh moal cicing. Ceuk Fatimah ngabudahkeun ka teungeunah hatena ka Pak Odang. Sakaligus ngadakwa menta sangkan kulawarga Pak Odang ulah wani teuing ka manehna duaan sanajan katurunan jalma teu boga. Sabab nyaho Pak Odang mah teu saruana sikepna. Angguran mah sok ngagebes ka pamajikanana anu tara make etika dina nyaritana. Atuh Pak Odang teu bosen manehna ngupahan jeung sanduk-sanduk menta dihampura ka Fatimah katut Juanti. Patali ku sikap pamajikanana anu geus ngahina kamaranehanana duaan. Pak Odang jelas lebih dieu mah manehna teu pangmeunangkeun pamajikan da puguh salah. Justru manehna kacidahan teu panujuna ku sikepna pamajikan saperti kitu teh. Ari Bu Siti teu tarima manehna disalahkeun, tuluy ngajedad kaluar bari jejebris ku kulutus. Bebelaan si Fatimah kadinya tah. Tah, bogoh meureunna di dinya mah nya kabesan pedahrana. Awas ya Fatimah, lamun aya naon-naon ke anak aing dilaporkeun sia ka polisi. Ngarah maneh jeung anak maneh langsung di penjara sia. Nempo kitu Pak Odang teu cicing, manehna gancang udag Bu Siti anu kaluar ngajedad ti jero eta rumah sakit. Da bisi ngadon terus indit ka mana wae atawa kabur meureunnan. Ibuna. Fatimah ngareret ka Juanti bari nyerita. Fatimah. Hayu nama urang cangkeun heula dongengna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cag dugi ka dieu heula dongeng Sunda ti Capruk Radionet anu judulna Linglung di Pajaratan karya Rudian Sah. Kumaha eta terasna nasib Rohman oge nasib Juanti mangga teras manco dina dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Sim kuring tekendat teu dihapunten tina sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarkeun dongengna. Pamugi aya mangpaat, aya hiburan sareng hikmah anu tiasa dicanda ku urang sadayana tina sakur cariyos anu dipedar. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung saukur kaleresan bae. Sim kuring seja amit mundur, urang patepang dangu deui dina dongeng salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.